Be, kadela be. Kadea. Heeh. Heeh. Saurupan bibi butuh kadean. Kadean no? Motor. Itu. Puja aya gadean. Kadean? Heeh, murah. Sabaraha? Ngan ieu mah ieu bi non kereta api teh. 3 juta. Kereta api. Dan ge hese nya bi nya. Hese nundana kumaha? Payono kamana we aya? Aya. Aduh, geus perdekarnya. Jag-jag be nya bi alhamdulillah nya. Amin amin. Heeh. Heeh. Ai Mang Juli mah geus eueuh lain. Aya keneh. Aya keneh hirup sorangan. Di cinganya. Ya di Karayunan. Di Karayunan. Oh, Mang Juli aya keneh. Aya keneh. Tenang ge. Da, nya sok mah belet-belet bae karaya di imah ka Kuningan, ka Cirebon, ka. Oh, ya banyak. Heeh. Yo aya keneh. Terus iya tos garugah pakuhna mantos. Entos, bade anu hayu. Ngaropi nya di ditu di pakuhnya. Ke disuguhan ku bibi cikopi hidungnya. Heeh. Kieu oke ieu cara kita ieu. Sok be petik sengit geura sok sengit daunna. Sok digesek. Aku ieu. Daun ieu. Kari. Kari. Apa? Daun kari teh buahna teh jeung pengobatan ieu nu hese boga budak teh. Di buahna di daharan. Jadi lain jadi perangsang rahim teh. Bisik bibi yang boga budak deui eta tinggal saminggu ge noyod bi. Oke. Hayang boga budak lain teh. Eta anak geus 12 tahun can boga. Nya hayang nyaho bi sok metik. Suganan bae. Da itu di Subang anak nang ge lamun Heeh. Heeh. Sing doakeun sing boga budak karunya 12 tahun nya. Kayak dietakeun Geus 12 tahun can boga. bari sukuna di ieu dipamukakeun sukuna teh kunci ieu teh. Budakna teh lamun hubungan teh teu ngahiji cai beasna teh. Jadi papisah-pisah teh jiga tales jiga cai dinu tales teh teterengan. Kemang ngahiji geus di terapi kaki jeung minum cai eta non daun kari mah. Ayo hese dengan oge eta ti Arab. Heeh. Oh itu di Arab. Heeh. Jauhnya ongkosna ge eta si Kinta teh nu nganterna ge. Heeh. Si Kinta nu nganterna. Karayunya. Unang gadean kapal cenah bi 3 juta.